teu bisa dipungkira, kadar teu bisa disinglara. Papasten anu tumiba di kantun salalawasna. Gerak-gerikna kabayangna na kongkolak mata, ras inget ku tembang ulah cerikna, kagagas kawas teu bisa kagamarupanjeunna, rengkak polahna ngageterkeun ieu rasa, sempaguyon gogonyakan matak waas mun inget waktu harita, saksina diri sorangan, anjeun ngantunkeun dina lahunan, ikhlas ti canak kudu kagungan, mugia aya dina kabagyan. Nineng ku gerak-gerikna kabayangna na kongkolak mata, ras inget ku tembang ulah cerikna, kagagas kawas teu bisa kagamarupanjeunna, rengkak polahna ngageterkeun ieu rasa, sempaguyon gogonyakan matak waas mun inget waktu harita, saksina diri sorangan, anjeun ngantunkeun dina lahunan, ikhlas ti canak kudu kagungan, mugia aya dina kabagyan. Kagamarupanjeunna, rengkak polahna ngageterkeun ieu rasa, sempaguyon gogonyakan matak waas mun inget waktu harita, saksina diri sorangan, anjeun ngantunkeun dina lahunan,
pasti canak kuno kagungan mugia aya dina kabagjaan